sallallahu alaihi wasallam dina impenan eta anjeun dipeluk ku Rasulullah, dicium kening ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditaroskeun ka Sibli. Ternyata Sibli sok ngamalkeun dua ayat anu aya dina Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Dua ayat eta. Terus anjeun sok ngamalkeun naon bae? Nu sok diamalkeun ku Sibli teh nyatana anjeunna sok maoskeun shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teulireun-lireun dugikeun ka anjeunna dina impenan Syekh Mujahid ngingingkeun pelukan sareng ciuman kening ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana nu aya di dieu mudah-mudahan sing kaangkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana urang sasarengan maoskeun shalawat ka baginda Rasulullah anu sok ilahar ku urang diaos shalawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sarana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Urang logatan ya Rabbi nu pangeran abdi bil Mustafa kalawan mukjizat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik muga ngadugikeun Gusti maqasidana kana pamaksadan urang sadaya. Bu